Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Yusrian Triatman. Hapunten saat acana ieu sim abdi teh di dia ngawurukan bahasa Sunda. Nah, ukituna hoyong didokumentasikeun kangge pembelajaran. Mudah-mudahan saanu ningali karena video ieu sing kengeng manfaatna. Nah, ayeuna nuju belajar tentang kawih. Nah, sengaja sim abdi nyaeta ngulem hiji siswa kapayun majeng kapayun. Nah, ku abdi hoyong ditaros belajar naon wae sih. Yuk urang kenalan heula. Hampunten nya abdi bahasa Sundana acan fasih masih belajar abdi oge. Gitu nya. Jadi di dieu aya hiji siswi namina saha kelas beraha. Yuk, mangga sareng saha ieu teh? Perkenalkan, nama saya Abdi Kasipare Fitria dari kelas 11 A3. Oke, panggilanna saha? Raya. Raya. Iya. Oke, Raya. Sekarang lagi belajar apa sih, Raya? Sekarang lagi belajar bahasa Sunda tentang kawih. Tentang kawihnya. Nah, menurut Raya, ari kawih teh naon sih? Kawih teh salah sahiji sastra seni Sunda anu diwangun ku vokal atau suara jeung lirik atau tulisan. Biasana dibawakan kalayan iringan musik atau suara harmoni pikeun haibur ngadidik jeung atau napikeun pemikiran. Oh, gitu. Jadi eta nu disebut sareng kawih. Ya, kawih. Nya. Oh, terus upami kawih aya ciri-cirina teu? Aya Aya sabaraha kawih teh cirina? aya opat. Aya opat. Oh, aya opat. Naon wae nu kahiji naon ciri kawih? Kahiji nyaeta lirik. Lirik. Anu kadua Yang kedua itu ada iringan musik, nya muhun. Terus katilu naon? isi, Kaopat ada basana. basana. Jadi ciri kawih teh aya opatnya. Ya. Oh, ari nu kahiji naon? Kahiji lirik, Kadua iringan musik, kaopat, isi, kaopat kaopat basana. basana katilu eusi. Isi. Jadi kaopat, Basana, katilu, isi, kadua. iringan musik, Oke, kahiji. lirik. Hebat saya Kasifa. Sate namina panggilanna? Raya. Raya nya Kasifa nami lengkapna. Tos aya ciri kawih terus proses nyeun kawih aya sabaraha? Aya tilu. Aya tilu proses nyeun kawih. Anu kahiji naon? Kahiji nulis lirik, Nulis lirik kahiji. Anu kadua milih nada, milih nada. Anu katilu menggunakan bahasa Sunda. ngagunakeun bahasa Sunda. Upami Kasifa di bumi pernah nyarios bahasa Sunda? Enggak, di Ente. Indonesia. Ente. Iya. Oh, mohon. Ngerti bahasa Sunda sedikit-sedikit? Ngerti. Little. Do you speak Sunda? Yes. Oke. Good. And then naon deui nya? Nya. Kawih klasik kawih teh dibagi beraha sih? Aya dua. Aya dua. Oke, kawih teh aya dua. Anu kahiji kawih naon? Kawih klasik, Kawih klasik. Ari nu kadua? kawih modern. Kawih modern. Ari kawih klasik teh naon? Kawih klasik nyaeta kawih aya dina zaman beditu. Mohon. Tapi dipigandrung atau dipikaresep keneh nepi ka ayeuna. Oh, jadi eta nu disebut kawih klasiknya. Oh, terus nu hiji deui kawih naon? Kawih modern. Kawih modern. Naon kawih modern teh? Kawih modern nyaeta kawih anu aya di zaman bedieu. Biasana dibawakan kalayan iringan musik jeung penulis atau nyipta lagu gesok ditulis. Oke, ini lancar sih kasih Pak. Kok terang ngapalkeun sanes? Enggak. Enggak. Oh. Terus upami unsur kawih aya sabaraha unsur kawih? Aya genap. Oh, aya genep. Anu kahiji, Kahiji aya rumpaka, kadua, diksi, katilu, rasa, opat, nada, lima, amanat, genep. tema. Mohon. Sadayana terang teu maksudna naon? Misalnya rumpaka teh naon sih? Rumpaka teh nyaeta lirik Mohon. lagu kawih anu dikarang oleh penyipta. Oh, eta rumpaka teh jadi liriknya. Nah. Lirik lagu. Oke. Naon deui ya bahasa Sundana ya? Oke, mungkin itu saja ya.
Kak Siva, terima kasih atas waktunya ya. Sami-sami Bapak. Semuhun hatur nuhun. Sami-sami. Oke, baik. Jadi seperti itu. Alhamdulillah Kak Siva sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan tentang bahasa Sunda. Nah, teman-temannya juga sedang menyaksikan, juga sedang menulis tugas. Jadi di sela-sela tugas, saya sengaja memanggil salah satu siswa-siswi yang berani tentunya ke depan untuk saya masukkan ke dalam tayangan video ini, ke dalam acara Pegasus. Pegasus itu apa? Podcast edukasi guru dan siswa Cinlus. Oke. Atau bisa juga Pegasus itu apa? Pengalaman guru dan siswa Cinlus. Jadi buat teman-teman yang punya pengalaman ingin berbagi, silakan bisa datangin ketua OSIS. Siapa ketua OSISnya? Beliau adalah siapa? Nabil, ketua OSISnya. Oke, baik. Sampai sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.